Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-35. Para mitra sadaya, atuh para wargi kaum dangu, harita teh mun teu lepat Jang Ishak parantos aya di tempatna uyut sagarana. Kitu para mitranya malah tos digamarkeun si horeng nyikul sum teh parantos mulih ka jati mulang ka asalna mung Ishak teu percanten kitu. Mangga urang teraskeun malah maharita uyut sagarana ngajelaskeun hal-hal nu aya patula patali sareng urusan nyikul sum alias indungna indungna armada. Mangga urang teraskeun para mitra eta hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Sanggeus disaurkeun kitu mah uyut sagarana kakara Jang Ishak percayaeun ari katamah-tamah nok warna sari mairan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cekul sum hapunten abdi ceuk nyaat abdi nu dosana mah ka Kang Armada nyana-nyana bakal ponok ieu sama ku abdi teh moal dikantunkeun. Ceuk Jang Ishak akhirna ngarasa sedih malah nyegeruk ceurik. Keun wae tong dipake sedih tong dipake rasa dosa. Da keur unya mah teh dosa malah sakitu geus gede amanah. Mana kitu ge indung silu teh geus nepi kana titis tulisna. Geus teu bisa dirobah deui kalam ilahi mah ujang. Saur uyut sagarana ngupahan Jang Ishak. Sedang arbana mah harita teh meniti kekereket hayang buru-buru ngayakeun balitungan Pati jeung si Modin. Eta tiasana kapanak ibuna akang teh kusaha sebuh. Jang Ishak nanya deui ka uyut sagarana bari nyusutan cimata ku tungtung baju. Teu hararese barabat ku uyut sagarana disaurkeun yen nu manggihan armada teh waktu manehna bebeja rek maluruh indungna. Geus kitu mah saraya jempe asa beuki nambahan jemplingna peuting, tapi teu lila uyut sagarana sasaura deui. Beungeus jalula kata lajuran ngobrol. Sakieu geus peuting da geura sarare ayeuna mah ongkohan karunya ka si Kujang, ngutang tua ge capeun. Keun isu urang tuluykeun ngobrolna. Mun Kang geura kulem ayeuna mah bili puyeng sareng hawatos we ka si Akang. Ki urang ngabantun lebantalna wayahna hiji dua-duaannya. Cik nok warna sari mairan bari ngoyong-ngoloyong nyokot angel ti kamarna. Sok dituna dina samak nu geus ngagelar ti tadina. Koloyong nok warna sari ka kamarna deui terus ngedeng sabab geus teu kuat kutunduh malih uyut sagarana ge tos kulem. Sok kadinya Jang Ishak geura ngaso lah keun akang can tunduh ieu teh. Para mitra anu mulya, armada nyarita bari ngalitikan cempor kalawan diasupkeun kana jero kaleng bisi karumpa ku beurit. Punten Kang abdi teu kieu cangkeng ieu nya sok geura ngaso kadinya. Temal armada teu hararese dung. Jang Ishak mah ngedeng kana angel panyodoran nok warna sari. Nu teu kungsi 2-3 menit treup Jang Ishak sare meni ujung-ujung tibra taksiran geus teu kuat kutunduh. Jabat capek jeung kurang sare. Ari armada sakitu batur geus tali berage anggur ngajejentul we sorangan. Bari hate teu weleh ngakeremet kanu nyiksa indungna. Samalah hayang buru-buru beurang, rajeun harita teh para mitra sadaya. Ngedeng ngareneng jeung Jang Ishak ari panon mah dipeureum-peureum ge weleh teu daek sare da eta. Pikiran geura dipuseurkeun kanu dipika gemes. Pikiran marojengja mikang hewa ka musuhna. Tapi ka akhirna nganci kawanci subuh teu sakerjep-kerjep acan. Terus ini katampian ongkohan geus rai-rayan caang. Atuh teu lila nok warna sari geus hudang malah geus milun seuneu rek naheur cai. Sabada armada lengse salat subuh manehna tuluy ke gerendengan jero dadana. Munajat kanu Maha Kawasa. Ari Jang Ishak mah bada salat subuh teh tuluy ka hawu ngadon sideang sabab teu kuat ku tiris. Da puguh patempatan nampe ka gunung pantes rek tiris oge. Tong boroning ti peuting atawa kasebut subuh sanajan ti beurang ge didinya mah hawana tiis. Beda jeung tempat anu sejen kakara pukul 10 oge geus karasa hareudang. Nuhun Gusti isi abdi sejak unyuk uninga kalayan neda karidoan ti Gusti kalayan neda pitulung ti Gusti. Jalaran teu aya di Pangeran anu Maha Kawasa nu ngadamel bumi sareng langit.
gaya disembahin Sim Abdi angin Gusti kalayan angin Gusti Sim Abdi nadapi tuluy Gusti nu kagungan rahmat sareng barokah Gusti maha uninga maha ningali kasadayana umatna anu sae nu awon oge tangtos Gusti uninga ku ayeuna pun biang parantos mulih ka alam barja nu janten margana aya nu nyiksa ku umat Gusti keneh tumali kitu agung pangapunten kanu kasuhun jemar hampura anu ditada mugi Gusti maparin karidoan ka Sim Abdi bade nepangan umat Gusti nu parantos midamel kahianatan kapun biang Abdi ridho lillahi ta'ala sapami Sim Abdi parantos dugi kana kudratna kedah wangsul ka alam barja ku jalan Abdi bade mulangkeun katelengesan nu ditibankeun ka almarhumah pun biang rasa sareng pangawasa raga sareng nyawa Sim Abdi teu ngagaduh-gaduh angin Gusti nu kagungan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Allahu akbar itu gerentesna manjat kedua armada dipungkas ku ngusapun kuniang armada nangtung tuluy ngoloyong ka dapur kasampak jang Isa keur ngobrol jeung Nok Warnasari bari sideang dua dampaleungeunna disantongkeun kana hareupeun liang hawu taksiran karasa dampaleungeunna asabaraha tiris jang Isa ceuk armada nyampeurkeun muhung kang teu kiat tiris di dieu mah asa tembus kana tulang tongong mugi ka teu kiat mani-mani acan abdi mah kudu mah adres we tema jang Ishak ngareret bari mesem ku ayeuna budina rada marah main teu samodel anyaran datang menipu ceuk bari bubuy sampo teh jang Ishak teh sok nyokot tina tolomong tukangeun hawu aya sampo pat siki meunang tadi akang ngarabut di pipir bubuy ge kang 2 siki pamasian tino tema jang Ishak bari ngorehkeun sampo di ruang ku lebu tuluy dibalikeun ieu mah sugana para mitra tiris bubuy sampo sugana wae duana teh tos dipangdamelkeun cai uyut tuh cai nama teu acan ngagolak kang me sahe geus kedap deui da uyut mah teu acan dungsur nuju wiridan keneh tema Nok Warnasari teu lila cai geus ngagolak atuh karita keneh Nok Warnasari geus sian teko samalah batok paregi uyut sagarana ngaleut geus dieusian tuluy dikajerokeun meh bareng jeung norojona uyut sagarana nu merengse wiridan kamarana silu jeung semah nu penting teh Nok uyut sagarana bari calik dina kulit mencek teh nanyakeun itu araya di pawon nuju sarideang bari membuy sampe uyut pangliwatkeun atuh ka nya Nyok karunya ka semah mangganing peuting ukur dibere cai di sungkul mangga uyut mung sareng naon atunya rencangna teu aya naon-naon pisan jeung naon we nu aya lauk kuntul dina pendilu pilaku kudu ngadon muiseup heula naman maka walungan keun bae era-era teuing zamanna ge ningalieun ka urang di urang mah pacan sakieu we kaboga namrak apaan baler uyut sagarana koloyong Nok Warnasari ka dapur deui kasampak jang Isa keur ngopi bubuy sampe meuni bangunungeunna taksiran lapar dume salila tiu poe teu mangisa ngopisan ukur ngadaharan bangsa bebeutian tos kaluar uyut Nok armada nanya bari ngarere parantos kan tema Nok Warnasari tuluy nyup beas tina pabeasan diwadahan kana boboko leutik sok kadinya ngopi heula jang Ishak sing jongjon lah ka akang rek nyari yaos heula ka uyut armada terus ngoloyong ka jero atuh Nok Warnasari nu rek ngisikan teh can prak sababna nanyakeun heula ka jang Ishak nu keur ngopi buih sampe jeung cain tehan bade naon kang ka uyut teh Nok Warnasari neutup eta anjeunna keukeuh we ngajak nyumpingan nu nyiksa ibuna teh anu dan akang teh harus bingung ditumutkeun kumaha jalaran saur Nok tadi teh ulah ditumutkeun bili papanaksan kamusibatan hari itu ditumutkeun kumaha keneh ke ini anjeunna bendu ongkol lepat akang keneh wengi ngadon kersa nyerengan anjeunna ari atos mah akang teh harus leuwas jalaran anu bade disumpingan teh sanes jami jore-jore leres garanom keneh kasebat parantos masagi tina bab pangartina malinu saurang mah dengan si koming kasebat jalmi garang sajabi ti kitu wawanena sareng kapinteranana luhur namanya ge Kang Armada ngajakan mios ayeuna neme teh ceuk jang Ishak ngerasa bingung jeung rada miris sabab anak buah si Modin lain lawaneun atah-atah pangabisana geus ke abdi bade sasanggem ka anjeunna kan Nok Warnasari tuluy kaluar bari ngelek boboko dieu si ku beas isikaneun jeung jinjingan ember dieu si ku cai keur ngisikan ari jang Ishak mah ngajejentul sorangan di dapur malah tuluy ngahulang
Jadi maksud lu teh kumaha? Saur Uyut sagarana naros. Mun maksud abdi mah kitu we Uyut bade nadawi di ti Uyut. Mamanawian punini sareng punaki tiasa kapendak. Jalan abdi teh teu gaduh deui sepuh mung kantun punini we sareng punaki. Komi kapendak matangtos ku abdi bade dibantun ka dieu. Atuh teu kapendak wae salamina, salami handapna tilu dinten luhurna saminggu tangtos abdi wangsul deui Uyut. Temal armada alsan marek neang aki jeung nini. Maluruh nini jeung aki padahal rek ngayakeun balitungan pati jeung nu nyiksa indungna. Sabab lamun dibejakeun rek ngajorag nu nyiksa indungna masok sieun teu diwidian ku Uyut sagarana. Jeung atuh rek maluruh nu jadi nini jeung aki mah. Ku Uyut diandung duana masing kapanggih kalawan aya dina kasalamatan. Nu rek dipaluruh jeung nu maluruh nangan omat. Ulah rek tutuluyan kalu jauh. Kupangi hunte nu rek dipaluruh ku si lu gancang kudu balik deui nya. Ulah nyar-nyar pi ka melang Uyut balina oge. Ngan kahade di jalan pasambangan bisi papangi jeung jalma nu rek boga niat goreng. Ulah labon ngayonan, ulah seureudeg teuing. Nu hartina kudu jeujeuhan geus jujur liat tali. Kudu landung kadungan, kudu laer aisan. Kalawan kudu asak panguji gitu. Pancaritaan kolot ke kudu dibeuweung diutahkeun. Sajawati itu sakali dipoma ulah rasa maneh geus masagi ku pangarti. Ulah rasa maneh geus boga pangabisa. Samalah ulah ngatalakeun maneh hidup boga pangarti. Pura-pura jadi jelema nu walarat ku pangabisa we urang mah kudu handap asor urang mah. Handap asor. Lamun batul ngomong kasar tong dilawan ku kasar, tapi lawan ku leuleuy. Jeung ulah make pakaian baleg hayo ke disangka boga duit ku jelema jahat. Make pakaian itu we paragi ka kebon. Uyut sagarana ngawidian para mitra sadaya. Atuh armada ngarasa bungah tuluy ngagegero Jang Ishak. Sak, Jang Ishak, geun. Tema Jang Ishak bari ngurejat gancang nemonan ka jero. Samalah nok warna sari ge nutas ngasupkeun beas kana kastrol nuturkeun siga nu panasaran hayang nyaho kana maksud armada ngagegero. Boleh pikeun naon Kang? Jang Ishak nanya bari ngareret ka Uyut sagarana gek diuk ari nok warna sari harita pura-pura asup ka kamar. Wayah nanya kakarang asup saputing mah yang akang ku akang dibawa deui sabab Uyut geus ngawidian. Boleh angkat ka Kang? Jang Ishak siga nu pura-pura can nyaho kana maksud armada. Nya urang maluruh nini jeung aki sugan diparengkeun nini jeung aki akang ngaraya keneh. Aya raratanana sabab akang eueuh deui kolot iwati nini jeung aki. Watir mangkani geus nyardak kapikun jeung saha nu baris ngurus. Kapan indung akang geus eueuh deui. Sugan balik deui ka lembur. Ti dieu urang ngajujuh heula ka lembur akang, lamun di lembur urang akang eueuh, urang terus paluruh. Temal armada ayeuna mah alasan rek maluruh nini jeung akina, sedeng tadi mah keukeuh bae hayang ngajorag ka si Modin. Ngaso heula ngaso. Mitra sadaya harita Jang Ishak terus nyarita mangga ari bade maluruh nini sareng aki mah Kang ku abdi bade disarengan dirangkatna ceuk Jang Ishak ku ayeuna jadi daekeun dumeh armada nyarita rek maluruh ninina jeung akina sedang nok warna sari anu harita keur ngadedengekeun di kamar hatena rada cangcaya kana alasan armada ngagterus manehanana kana alasan armada nya urang ayeuna we Jang Ishak mumpung sukene tong waka ayeuna engkewe sasara heula jalu kapan bieu sino keur dititanggal liwat ku Uyut saur Uyut sagarana teras nyauran nok warna sari kalawan teu hararese norojo ti kamar aya pikeun saeunaon Uyut nok warna sari ngarewet ka armada nu keur tungkul geus ngaliwat teh nyai ieu si Ujang jeung si Lu sina sasara heula keun melah jeung uyah-uyah ge ulah kosong teuing pojit babakuna mah nuju itu ge Uyut ge sakedap deui galakeun atuh bisi ngaku beurang manten saur Uyut sagarana koloyong nok warna sari ka dapur deui rek neang liwat anu kabeneran geus saat Uyut abdi bade ngagentos heula acuk lah kudu paragi ka kebon jeung ka ditu disalin heula tong make pakaian paleg balina ge ieu ge si Ujang wayahna tong make baju eta Ujang disalin kudu paragi ka kebon nu Uyut pake ku si Ujang calana sontong mah nyampai dina si kusi di dapur tuh nam Jang Ishak urang disalin heula gitu Kang
Cek armada teu rese ting koloyong ka dapur. Tuluy disaralin ku pakaian paragi barang gawe di kebon. Nok warna sari sajeroning keur nyaitan sangu liwat dina kastrol. Gawena ngareretan bae ka armada nu keur disalin ku pakaian paragi ka kebon. Calana sontong tina lawon hideung kampret hideung. Kitu dijang Ishak sarua make pakaian kawas armada ngan kampretna kampret bodas geus rarenya palebah tak-takna. Reketek armada ngabengkelkeun lamak hideung kada tarang satengah meungkeut buuk panjang asemu galing. Sedang siku si wulu-wulu geus diselapkeun dina sela-sela beubeur gede kahalangan ku kampret hideung. Taruang heula atuh lah bade angkat-angkatan nyanak patuangan kosong bieu sareng uyah oge cek Nok warna sari. Sok atuh yang Ishak urang sasara pula lah seutik mah. Armada ngalacat deui unggah gek diuk ngareneng jeung Jang Ishak tuluy dalahar heula. Ukur opat uap armada daharna geus deui rogot nginum cai teh hanut keneh. Ret ka Nok warna sari nu keur tungkul sarta nyarita. Nok duakeun akangnya geulis. Muga-muga akang jeung Jang Ishak aya dina kasalametan tapi kawalik deui ka dieu. Atun ni jeung aki akang sing bisa kapanggihnya. Insyaallah Kang ku abdi moal burung diandung duana asal akang leres-leres we bade mululuh tuang eyang. Tema Nok warna sari ukur sakitu terus ngoloyong ka jero nyampeurkeun ka uyut sagarana nuju cali keneh di tengah imah. Geus sarap nu rek ari dieu teh Nok, saur uyut sagarana bari ngalirik ka Nok warna sari nu katingalina siga nu alun. Nuju uyut tema Nok warna sari pono. Sanes uyut tubi kang armada teh sasauran ka uyut teh bade angkat ka mana surna? Pokna siga nu pura-pura canyaho kana maksudna armada. Ari nyalitanya ka uyut marek neangan nina cenah jeung akina. Ari kitu eta uyut diwidian Nok warna sari teu nya didinan sababalina keukeuh hayang maluruh nina jeung akina. Nok ka Nok teh carita kitu. Sasauran da abdi ge mung ku pangraos abdi mah sanes bade maluruh-maluruh teuing eyangna. Uyut tangtos aya maksud nu sanes deui. Wah, keun bae tong sok teuing jadi pikiran barina oge. Aduh nyawa rek maluruh nini jeung akina syukur. Aduh saukur alasan mah teu naon-naon antaranya jeung teu keur-keurna keneh. Pokona mah duakeun sing salamet sing bisa baralik deui ka dieu da uyut teh geus kajodi atuh. Waler uyut sagarana. Teu lila armada jeung Jang Ishak ting torojol gek dariu. Nah meni sakaredeung deui sasarap jalu. Ujang lain sing bebenangan atuh dahar teh. Parantos cekap uyut tema Jang Ishak. Rek init ayeuna jalu. Uyut sagarana ngalirik ka armada. Muhun uyut bade ngeureuyeuh ayeuna we mumpung anjing keneh. Anu salajengna abdi nedapi duana we ti uyut temal armada. Jung ka itu. Rek init mah didoakeun ku uyut masing saralamet ngan kapangikukeun rek dimaksud ku si jalu kudu gancang baralik deui. Pokona ulah kata lanjuran lumampah. Oge sakali deh uyut mihapekeun ka silu lamun aya naon-naon kudu sili sing asak muji nanya. Lamun leumpang teh mah ulah seueuh deung naon rupa kudu make perhitungan kudu asak jeuhan cenah kitu. Atur nuhun uyut naon rupi piwejang ti uyut ku abdi moal burung ditumutkeun. Mangga uyut bade abdi bade miyos. Temal armada bari solongkrong semah sungkem heula nyium panangan uyut sagarana. Kilek malik ka Nok warna sari. Sasalaman kitu deui Jang Ishak geus kitu mah kuniang nangtung. Harita tuluy kalaluar dijajabkeun ku Nok warna sari saseret golodo. Leos arinit dijajabkeun deui ku paneutupna panon Nok warna sari. Beuki lila beuki jauh nepi ka lesna leungit tina paneutup. Koloyong Nok warna sari ka jero deui bari nutupkeun panto. Ngaso heula ngaso. Mitra sadaya saja jalan armada galecok ngomong nyaitakeun tina perkara atas tepung jeung Jang Ishak di masjid nepi ka aya nu nyiksa di setengahing jalan nya akhirna diampihan ku uyut sagarana di mana rentang-rentang aya jelema boh lalaki boh awewe jep jempe samalah leumpang ge pura-pura nulungse bari duduk kuy samak dilelepkeun ameh ngarungkupan daun ceuli ngan kitu jeung kitu bae polahna armada saja jalan. Jang Ishak sajeroning keur ngahaminan kana caritaan armada teh mungguh hate mah teu boleh dikukuntit ku karisi
ditutur-tutur ku kapaur sabab armada nyaritakeun rek ka lemburna heula. Sedeng lemburna armada teu sabara jauh ka tempat Ustad Binata. Dina ka emper-emper aya armada ka lemburna geus moal teu dikarepung ku anak buahna si Modin. Katambah-tambah Jang Ishak geus nyahoeun kana pangarti si Modin jeung tanggelanana nu katelah si Komeng. Komo si Komeng jelema tukang pelenges tara boga ras-rasan pisan. Buktina we armada kuat karipuh ampir-ampiran palastra cacak disita ku si Komeng sorangan. Mahartina keur Jang Ishak manghariwangkeun ka armada. Cek timuruh hatena sanajan armada aya niat rek nebus pati oge, nu jadi indung, nebus pati nu jadi indung moal mahi ari kudu ngayonan si Komeng. Eta nu dipake kahariwang ku Jang Ishak. Padahal waktu ayeuna armada geus nyangking pangarti luhur menang panggembleng ti uyut sagarana. Teu karasa ku jongjon ngobrol maharita teh, armada jeung Jang Ishak geus tepi ka hiji pilemburan, kesang geus ngaloprot. Ti koro geus asa taluhureun, ongkohan datang ka eta tempat keur meujeuna panas poe ereng-erengan, titingalian meuni asa ting raria. Nah, aya ku panas kabina-bina teuing Jang Ishak meuni asa ngaceletet kieu nya. Komo lamun teu marake dudukuy moal teu sirah asa ngab-ngaban. Angin ngagelebug kieu nyapukeun ke kebultan. Arek maju ka halodo deui kitu. Mohon Kang meuni moreret kieu nya ke atuh Kang urang reueuh heula sakedap mah. Sok atuh urang reueuh heula. Tema armada rugreg areureum tuluy ngariuhan hanapeun tangkal baru. Harita armada nyuplak dudukuyna dipake ngageberan awak. Gek armada diuk dina luhur tunggul kalapa. Ari Jang Ishak diuk dina sisi kuta bari nyarane kana tangkal cau. Teu sakumaha lila armada ngorejat nangtung rat dudukuy teh samodel tadi nutupan daun ceuli. Geus kitu ngareret ka tebeh wetan. Bereh katingal yai mah nengang kalawan aya sababara urang lalaki siga keur dariuk dina bangku awi. Si horeng eta teh warung sangu nya warung eta tempat anyar keneh. Pok armada nananyakeun ka Jang Ishak anu keur nyang saya. Jang Ishak, ari itu belah wetan imah biasa atawa warung gitu? Katingali ku akang mah siga-siga warung da itu aya jelema. Siga keur dariuk dina bangku awi. Mana Kang? Jang Ishak ngorejat nangtung. Itu Kang aya jalma nu keur luntang lantung. Pokna bari mencrong nya itu rupina warung Kang. Sing meuli opieun lah keur bekal di jalannya. Naon we lah kudu kumaha Jang Ishak we, syukur-syukur lamun aya uras jeung gorengan. Ya Kang bawa duit saketip ieu. Kamari dibere duit ku uyut. Armada ngodok duit tina pesak calana sontog. Ari Jang Ishak ngadon ngahuleng boga rasa riang reying reka warung teh sok sieun panggih jeung si Modin atawa jeung anak buahna nu pasti ceuk timuruna bakal ditarewak. Komo kitu sasat Jang Ishak kabur ti tempatna si Modin. Ieu Jang Ishak duitna ieu. Lamun eueuh uras naon teh dahareun. Antong dibeuikeun kabeh, beulikeun sabengguleun mah. Armada ngasongkeun duit kalawan ditampanan ku Jang Ishak. Saya mah kaditu atuh sang akang sabaros di ditu ayanya aya cai. Cek Jang Ishak ngajakan bareng ka warung kitu sotenan sieun lamun manehna sorangan. Babakuna mah sieun ku si Modin atawa si Komeng. Lajung we Jang Ishak sorangan didaguan ku akang di dieu. Da jalanna gengge geus engke mun urang geus ka dieu kalebak ngarayu. Tema armada nolak kana pangajakna Jang Ishak. Atuh kapaksa Jang Ishak indit sorangan. Sanajan hate mah harita teh gegebegan oge. Kira-kira 30 meter deui ka jauhna warung. Reg Jang Ishak ngarandeg tuluy nyalingker hanapeun tangkal cau sisi pager. Tuluy ngadepong bari panon manco ka tilu urang lalaki nu keur galeco. Sakapeungting cakakak sari-serian siga nu bungah naker. Si horeng yang serikeun baturna nu saurang kekeuleuhan mabok kulahang. Hate Jang Ishak ngageter sabab sidik pisan. Jalma nu tiluan anak buah si Modin di antara si Arkileu, si Soma jeung si Doing nu ngudag-gudag Jang Ishak waktu nyalametkeun Nyi Kulsum indungna armada. Untung aing awas ka manusia nu tilu. Horeng itu teh anak buah si Modin. Nah, lamun aing terus ngungkung ka warung geus moal henteu diri aing pada ngararenyep we ku tiluan. Kumaha ieu pipetakeun aing geus kieu ye. Dijadikeun ka warung sarua jeung diri aing nyerengkeun beung ka nu tiluan. Asup kana senteng teh atuh. Ari balik besok sieun Kang armada ambak lah keur bae diambak lah. Da moal matak teh dibohak tibatan aing kudu korban ku manusia tilu mah. Lain aing mung pae da perkara pae mah kabeh bakal pae. Ari kudu pae ku teu karna ridona Allah mah keulaanan. Kitu dina geurentes hate Jang Ishak. Manehna aya pikiran rek balik deui sabab teu untupan ari kudu nying hareupan anak buahna si Modin satilu-tilu mah.
kakara dijang Ishak rek malik tukang aya nu nyarita asla puguh heureuh wahas lain dikira. Lamun geus mangadenge sora gaurna maung bari asa dikerekep lamun geus mah sora harita teh. Si horeng armada nyampeurkeun. Keur naon jang Ishak nganu nyempon kitu? Hendak barang beli ka warung, pokna gilak jang Ishak malik hatena ratu. Astagfirullahaladzim. Tok mari akang ningali luas pisan. Sugan teh saha we? Jang Ishak meuni pias. Aya naon atuh ngadonya po di dieu? Ceuk armada can ningalieun ka jelema anu dipikasieun ku jang Ishak. Sok sanajan armada dina geus nalingakeunna oge moal boga curiga naon-naon. Sabab can apaleun ka anak buah si Modin nu tiluan para mitra sadaya. Apaleun teh iwa ti Kamodin bungkul jeung ka si Komeng bumeh ti heula armada. Disiksa ku si Komeng kitu ge pateu-pati teges pisan sabab waktu disiksa teh keur mangsa ti peuting. Ngaso heula para mitra, ngaso heula, ngaso. Mitra sadaya harita jang Ishak tuluy nyarita, Kang tong tulus barang beli di warung teh Kang kajenyangan warung sajen da loba keneh Kang. Cek jang Ishak siga nu teu puguh rarasaan. Nah make tong barang beli di warung sagala aya naon jang Ishak? Bejakeun ka Kang aya naon musuh? Sok caritakeun. Armada beuki kaget ku pola jang Ishak. Itu Kang di warung anak jang Ishak teu tatag. Anak saha jang Ishak? Anak jang Ishak? Ini anak abdi tapi itu anakan kayak anak buah si Modin, anak buah si Modin di mana? Itu tiluan ke dari bila bangku di warung. Tu geuning bisa urang bawa katakan bari alaga dalil jeung si mabok. Tema jang Ishak tutunyu. Baru anak buah si Wolak si Modin. Cina urang sampeurkeun jang Ishak lah hayang nyaho we siga kumaha dongesna manusia nu geus deus kasetan teh. Armada ujug-ujug nafsu. Kang, ulah Kang, lalabora ting mangkan itu mah. Aya tiluan coba marawa pakarang sedeng akang jeung abdi teu mawa jarum potong-potong acan. Sajabat kitu, itu mah jelema geus narekad, hayo ke urang jalan. Kang, cilaka yeuh, urang jalan itu kan. Jang Ishak nyeklan dengan armada setengah dikekenyang. Bisi jang Ishak sieun mangadaguan di dieu. Akang hayang neuleuh bebeungitanana. Armada geus teu bisa dihalangan terus ngaleos. Hari jang Ishak harita ngaroroncod asa teu puguh rarasaan sok sieun armada dihurup ku tiluan. Mangkaning katingali armada lemor padahal dina jero bajuna sadia siku si bulu-bulu. Ti nyuhunkeun ditang tayungan we nyuhunkeun disalametkeun Gusti. Jang Ishak sasamat kanu maha kawasa bari panon manco. Ngawaskeun ka armada nu keur ngagedigrek nyampeurkeun ka anak buah si Modin di warung. Sanggeus deukeut nu kira-kira 10 meter deui ka warung. Armada leumpang nasiga nu pura-pura lungse bari dudukuina dilelepkeun beuki jero. Reg eureun gigireun si Somad dukur babarakatakan jeung seurikeun si Arkileu anu weureu kulahang gawena ngocoblak ka mana karep. Harita armada teu ngomong teu naon tungkul gadona meh antel kana dada. Sedeng juru panon meletet maling reret kanu keur saleuseurian. Kojengkang si Arkileu ngadeuketan armada. Bari dulu dari degbok ngomong ka mana karep. Da pugu jelema mabok teh teu beda nu wawah sagala diomongkeun. Aduh. Kilanje ki Modin hasil. Hasil ngaguyak nyirana. Aduh. Nyirana demblon sanajan kolot ge eta mah. Nikul jung dihekak we di kamarna. Bajuna awek-awekan. Karian rok we rangsak. Kilanje. Ai meunang rezeki maliwuh kaingatan pisan. Teka bagian Noel aja aduh manggeuni itu hedonna aing ngarekna ani karek naon tadi musafir hek jalu bisa ngomong teh ani ha sok ngomong atuh sia itu bae mah ani mah siga hayam we kutoun melenguk kitu cek si Arkileu bari nyawelan kana gado armada nu teu lemek teu nyarek sedeng piamaraheun mah geus nguntab-nguntab komo kitu ngadenge omongan si Arkileu nyebutkeun si Modin geus hasil ngaguguyak Nikulsum. Nutang tucek armada timuruna armada para mitra
harita teh pasti indungna diguna sita dirina Pusimodin dan palingin geus tingkrenyet geus sayang sagampleng-gamplengeun ngakitik beungeut si Arkilu ngan bae armada inget kana amanati uyut sagarana teu beunang ngayakeun tindakan lamun teu kacida-cida teuing baturna ngahina. Gero si Somad ngegero bari ngenyang leungeun si Arkilu nu keur dangdak dengdek siga nyidik-nyidik kana beungeut armada meuni dengdek bae. Waktosna seep di Paramitra.